Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi patepang paampap dari sarang sini kuring muslim Garut. Mangga saat nonton, like heula, subscribe, share. Sudah nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa khusus nyaeta dieu makona puasa khusus teh keur jalma-jalma anu tingkatanana para sholihin. Nyaeta jalmi-jalmi anu saroleh bisa mencapai atau kurang bisa usahakan karena puasa khusus. Lamun orang sadaya bisa mampu ngaraksa ngajaga anggota anu tujuh. Nuka dua secara singkat nuka mari sekilas nyaeta urang dipasihan Allah ngadamel dua soca sangkan urang ngenaan atau ngepat atau urang lebet atau urang kaasukeun kana puasa khusus berarti urang belum mampu ngajaga ngariksa dua soca. Kenaon eta Allah ngadamel dua soca keur ningal naon seukan jeung Nabi diaturkeun ningal teh ningal karena kitab suci Al-Qur'an. Ai urang pan seseueuna teh aya ningal karena kitab suci nya. Ieu teh lamun urang hoyong ngeunaan hoyong dugi kana makom puasa khusus hayang dibeutkeun kana jalmi golongan anu para sholihin di antarisna urang kudu mampu ngajaga jeung ngagunakeun eta dua soca. Ditinggalikeun ditempokeun nyaeta kana kitab suci Al-Qur'an. Itu diciptakeunana ku Allah teh